mantakan atuh aya jelema noriko tapi teu bersyariat jelema edana ge edana deui atuh deg naon atuh heuy masya Allah ta ieu gambaran ieu teh gambaran adalah anu diomongkeun ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asariah kasajar syariat ya adalah laksana sebuah pohon tangkal kayu engke torikoh eta agsan nuha torikoh teh ya adalah ta ieu batang-batangna cabang-cabangna eta ngaranna torikoh teh atuh ieu deuk jadi di mana cabang ari tangkal mah heuy nu edan leupas ayo ge otakan datang ke botak sariawan eta cabang jadina dina naon di tanah batang kan cabang teh jadina dina batang tangkal kayu ari ku ari batang tangkal kayuna tidak dibutuhkan karena saya mah butuhnya cabang doang atuh boloona ge 20 kilos ge eta tuh engke kadituna wal ma'rifat eta teh wa auraquha ma'rifat adalah laksana daun-dauna terus be kakarak wal hakikat eta teh samsumuruha buahna atuh dek datang ke mana eta buah teh ya jamual ujug-ujug jadi buah lamun lain nempel dina dahan ge anu geus rindang eta kabeh nempelna dina tangkal geus berarti pokok utamana adalah menanam pohon nanam pohon pokok utama nanam pohon eta teh kan berarti kudu dipager kudu disarubukan kudu disiraman sena bagus luar biasa maka yuk kita menanam pohon melalui bersyariat belajarlah rukun wudhu yang baik rukun sholat yang baik itu ajaran yang jelas khuz cokot anu jelas tinggalkan matun kiru yang tidak jelas-jelas ulah sampai orang disebut jelema edan mantak kuari lain saeutik jelema edan leupas wallahu a'lam bishawab amin ya Allah ya rabbal alamin amin.